Tasa dulu Chanel Karita baru di kampung Anu sok ngabodon Sile asi Sile asu Sile asa Tasa dulu Chanel Tasa dulu Chanel Tasa dulu Chanel. Oh, ternyata anak gua minta uang buat ibu gua rese ini. Oh iya nak. Baorangan ngaradon huntu we siang mah udut eueuh Ayo orang udah dua. udah ngora teh ngaji soot Duit sip. Duit teh dinas. henteu mana Kunaon? Oh iya nak. Ada duit. Yang duit sama. Wow, gawe hasip ya. Malahan doang itu teh. Aduh. Mang, punten mang. Mangga. Ayo mang. siapa teh tak Curiga. orang mana teh Nyawa can pernah kadi. sip Ayamna nyaho teh Henteu. Kan mana suka ronda. Ih, masih hasip teh ya. Duit teh jeung duit. Nyohon teh. Soal curiga bedengetan terkenal. Hasip teh. Ayah ayam euy. Ayam sanya. Ih colong rame barudak aingnya. Nempula ah. Rame barudak di euy. Urang rek nyolong ayam. Usah saha aingnya. Ih, rame di dinya aing rek lewat mah kumaha. Aingnya. Usah saha di euy. Banyak ayamna gede aingnya. Cokot we lah. Dia tuh yam buru yang aya batur manten euy. Ka dieu. Dipandai ah. mau tuh sip Tinggali lah. Budak teh maling euy. Yakin ka budak. hansip teh Di mana? Di situ, buruan. Di mana? Di situ ih. Di situ. Heeh. terus ayo lu lila lu siapa ah kumaha ieu cenah sia teulah Sia. Orang teh. siji dua tilu maling Duh, sampah teh geus loba piceun ah. Waduh. Woi, udah. Woi, kedeng enon. Itu maling ting tuh usah. Ya mah kudu aing bener. Ayo tuh bantuan, Mbak. Yuk. Ayo urang botos. Ya. Maling tolong. budak sia Mang, geus mang. Cek geus ah. Nyari urang cek. Cek geus ampun cok ngabura ah. Ngabura mah. sia Urang ampura tuh dak ieu mah dak ampura. Au. Ampura dak ieu mah dak. Mang ampura mang Ayo gotong bawa main. Mang ada urang mang. Mang. Mang ah. Sia laki ada urang mang teh. Kepala disayang ya. Oh, beunangkeun maling ge teu barisa kudu ka aing wae. Jeung geus tuh mana mang geus mang geus tuh karat aing ngap dada ji ieu ngap ji kedengar tuh ah. Ngap las mah urang ji. Ya Allah kiamat menang maling ayam aing. Aduh. Aduh, dah. Cokot gas di main. Oh iya. Oksigen. Oksigen. Iyo. 346 menit kemudian. Cemon ayo mah ya cemon ya bergerak kebenaran aya
Aduh. Kumaha, Cek? Aduh, hutang teh ya teh. Sojina wae mang, hampura we ieu mah. Rek iraha tuh mayar teh teh. Tapi mainna sok cing wae mang dipangkas. Aya wae tapi. Aya tapi balik tara eta teh. Padengeti tatangga mah duitna loba. Nah, tapi hutang teh dibayaran apa? Pinjaman cugan kasih abang. Ini kumaha ieu teh? Nang bara duit kira hutangna 2,5 juta. dan Kumaha tah? Aya naon di imah? Kulkas, TV, boboko, panci atuh. lagi TV mang, baskom kita boga. Daripada teu mayar wae mah. Baya aku si itu tuh si Oji di Gorogotan. Ka dieu teh make bensin. Orangnya nyaho mang, samang teh capek. Cuman kumaha atunya Ayeuna jadi naik Coba. kumaha ya? nyaho tah aya mah nya dipangkas. Kedeng coba orang samperkeun lah nya. Tangwanya. Urang milu we lah. Ayo dah. Ayo. Kemana ya euy? Pinjaman duitnya jam malam mingguan kemana di jelema areueuh jangan dijeumeungkeun deh kumaha deui nya kira saya buka minatu ya si Uzbek kemana nya budak teh keur eueuh teh aduh keur eueuh raya aya ieu kumaha ieu Ayo bang. Di mana aya pan? ai cembon tuh jeung Emok Bang Emok tuh Woi, Syak, ke mana Syak? Yuk, Syak, yuk. aduh Menjawab dah. Di mana aya maupun keraya. Akhirna kepanggil oge. Iya. Tan aing. Kumaha ieu utang ya? Oh, itu boga bang, aduh, ngomong sehat aduh. Dieu mana nyadekeun wae kamari ieu ka Cembon. Pan kemarin geus dibere duit. Mana eueuh tadi Mana? Aya anak mana mau diberi dang? Kamari teh dibere duit, kemarin geus 200. Mana eueuh pan teu mayar ka urang. Hari hutang siapa bara duit? Aduh, ieu 2,5 juta eta kumaha? Na boga duit barato kaina sok. Tuh nang esa kieu tuh. Tuh. Ieu mah mahikeun naon kos kieu mah. Ieu geus teu mayar ieu 2 bulan. Ngomong Syak ka batur gawe kantoran cenah di Amerika. Aduh, mayar buat teh. Banyak. Mai jeung naon ieu mah? Cembon ieu kumaha ieu? Nyaho tuh bang? Iya pan ye. Muga utangna terus dek iraha. Capek aing. Pe minggu. Ya. Ieu kumaha Cembon ya? Atuh iya kumaha ye? Sia boga hutang jadi ka aing ye. Pe minggu nya. Kumaha bang kata bang? Udah kajian daripada eueuh pisan, masukan pisan. Bang waduh wae dah. Bang. Aik bayar iraha. Pe minggu. Oke, aing pe minggu aja deui. Ya, siap. Amun eueuh naon Siap. tah? Jaminan. Nu di iman nu aya. Siap. Kulkas, TV. Eta barang-barang aing udah dibawa. Ising lah. Urus. Aduh. Awas ya. Dul gundal. Ribut aja berang-berang. Eta tah calana omekeun heula. Buka duitnya 50.000 Janawan. yang beli udut. Dia mau udah Sia datang larang ka dieu gocap deui jeung gocap deui. Mana? Si teh duit tah jeung udut gitu. Naon pelit? Uang 2.000. Aduh, anjing. Goblok. Ya Allah, ini rumah melipat belatak gini. Punya anak nyusahin lagi satu-satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta uang dong nih. Minta uang terus buat apa sih? Kemarin kan udah. Buat jajan. Jajan terus. Nih, 10.000. Nggak cukup. cukup segitu. 750.000. Buat apa banyak-banyak? Buat jajan. Nih,
Hitung dulu bisa kurang. 1, 2. Oke, pas. Duluan ya, Mi. Iya. Ada yang gak beres nih sama anak gua, harus diikuti nih. Akhirnya Kemana ya anak gua? Jeng Cembon, Hah? Cembon? Siapa ya Cembon? Kemana ya ini anak? Ya tuh Cembon, kebetulan. Gaskeun lah. Gaskeun lah. Ada mama mertua. Si Kasep. Ai si Uyun aya mah. Gue tuh minta can balik, mau lagi nanggoan. Ngomong mah kadit di jalan. Oh. Nu janji kemarin teh mana? Aya. Mana tuh? Bara duit teh 700.000 ge. 700.000 nya. Ya. Coba kedeng. Kurangan atuh jang jajan 100.000. Wah. Kamu jangan belanja, jangan dangsuin oge. Berapa ratus deh yang orang jajan 100.000. Wah, memang kayak minta dia yang benghar. Yes, ya. Bokelek ing. Bisa teh yang mama we kabeh dah. 500.000 yang orang jang jajan. Menta we atuh. Ih tadi ge dicarekan minta duitna. Cenah benghar. Ih nyawa ini orang teh ceu mah. Kunaon? Tadi minta duit ge dicarekan. Jang naon sih cenah duit we jeung duit. Tadi mama. Ayo sia. Kita tuh hitung lah. 2, 3, 4, 5, 6. Naon ieu coba hitunglah ke mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang kene. Naon ieu? Jang jajan kena 10.000. Aik ditarima. Yang geus atuh ieu 700 jang mama urang 10.000 we. Nah, geus. Kebijakan kasih Uin mun ulin. Duitna ku mamah gitu nya. Oh. Oh, ternyata anak gua minta uang buat ibu-ibu rese itu. Selama ini dia minta 1 juta, 2 juta. Ternyata buat ibu-ibu rese itu. Tadi biarin ini harus gua labrak. Hei, apa-apaan ini? Kamu ya, ternyata selama ini uang dari mama dikasihin ke orang ini. Malu. Jangan marahin ibu-ibu ini. Mungkin lah. Kamu ya jadi anak brengsek. Cing. Terus. Itu kami urang. Kamu juga gak tahu diri ya. Santai bu, santai bu. Terus. Cabak. Terus. Ya, manehna mikeun duit ka urang. Hayang kawin jeung anak urang. Terus. Kumaha deui atuh? Terus. Kamu juga. Terus. Udah. Dasar. Udah pulang. Gak bisa dibiarin. Terus. Katanya kaya, ngasih segini aja pelit. Terus. Yuk kita pulang. Aing budakna bager, indungna. Ngomong mah jelema beunghar. Emang gitu ini orang mama. Geus. Mama aing ge boga harga diri. Emang gitu orang ge cok dicarekan minta duit. Semet dieu ieu duitna nu tadi samere ka aing. Bikin di itu ka Indonesia. Itu kudu deh kajian yang mama we. Aing ge boga harga diri. Aing paling dibelikan softtek tapi teu jadi. Geus kajian. Boh, Geus kajian. Geus kajian. Nangan duit kemana di? Duit beak dicokot ku Bang Emok. Apakah pangkas we nya Nya solusina ke pangkas. Wah, si Uzbek ya, kebenaran. Sebenarnya. Bek. Ayo meureun. Aduh, Cembon ya. Jadi sia mentaan keneh. Kamari mah mentaan cenah. Aduh, Ngomong mah. keur eueuh, tadi nyawa sorangan cokot Bang Emok. Pan tadi geus janji mau mentaan di jatah urang. Nanya. Ayo euy, duit teh. Mana nih sia? Gandeng. Mana? Ayo Daripada mereka semua Cimbon. Sia wani ka aing. Icing. Aing geus boga harga diri ya.
Kieu. Tia. Wani kene mentaan. Kumanya Wani kene. Nginalan cayu botek kotok. Parek ya. Aik hiji doa. Hah? cing Wani kene. cing lah ih. Ih jadi kumaha ieu ih. Sia nu menta aing nu dirabrak ieu ku indungna. Mana ih? Ayo ih. Embung. Boga diri. Ada apa, Beb? Iya tadi indungna datang. Ieu mentaan we duit ya kami nantu papi. Mana ih? Ayo. Aing naon pi? Mau diapain teh? Bos. Bos. Masalah naon, Bos? Bos. Pegangin aja, Bos. Ayo. Langsung.